Alayo Ya. ayo. Ya. Ai naon, Bos? Ya dengekeun. Ah. Pang nagihkeun duit, urang butuh pisan duit kasih emak jeung pang nagihkeun. Muai hau. Oh. Kalem, Bos, eta mah. Masalah udah masalah ngobrol kita mah si Mama. Aman, Bos. Heueuh kade pokona pang nagihkeun duit nya kasih emak nya. Hah? Pang nagihkeun duit koplok. Gas. Siap, Bos. Aing udah kayak kalem, Bos. Duh, aing mah bener moanya euy. Nita si budegnya coba aing duitna gede aing mah. Lah, mudah-mudahan masing bener we lah aing mah teu capek aing cicing di dieu heula ya nih. Wai. Mak, sehat? Alhamdulillah. Aduh, aing mak. Yo, mak. Ari gering, mak, nya. Bawa ke dokter, jangan saung. Mama cagar, Jang. Ante boga duit tungkul. Kau nyatuin mah udah aing ngaran ayeuna mah usum teh rieu jeung sales mak. Nah, udah bapak percaya mah ka mama. Aing ngaran kolot baheula. Nya kolot baheula hirup ayeuna pastilah karuat. Yo, mak. Abi teh kamanahan ku bos Areta. Saurna teh hutang anu kamari. Pek wae cenah. Oh gitu? Hah? Oh, Astagfirullahaladzim. Ini. dibikin. Ya, aku pingkeun. Diikhlaskeun cenah saurna teh. Amin, alhamdulillah. Tuh boga duit itu kumaha. Tuh boga duit mah hampura ini mah. Lo minta duitnya. Lo minta duit. Yo, abi mah keamanan nu ku si Abos Areta nya. Hutang nu kamari saur Abos Areta teh diikhlaskeun. Alhamdulillah. Nuhun kitu bejakeun nya. Kasih bos Areta. Nuhun. Katampi. Lo minta duit ka udag, engke we udag mah. Cepanya abi ka itu lama. Bejakeun nya. Hah? Nuhun gitu. Muah karang da mah aing hayang ka parawan mah udag mah. Dari jung. Dari makat. Yo, mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab ayo assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Aing ini petot aing sieu. Mun sok pusing, ari ngobrol jeung si udah gunaon sih. Tapi alhamdulillah diikhlaskeun ku bos Areta hutang keun pusing-pusingen lah. Penting nama hutang lunas. Duh, aing leleting si budeg na ka mana di aing mah. Wah, guning aya we. Hah? Wah, sok diuk di dieu. Gaya bos ngopi. Nih heuh atuh da jalma aing teh. Sok. Ya, bos. Bos. Kasih mate. Nuhun cenah, bos. Nah, jojo nuhun sia mah ih. Hah? Pan tadi teh pang nagihkeun duit kasih emak. Cokot duitna. Nah, jojo kana nuhun atuh. Udah kayak ya, bos. Cek si emak teh. Nuhun pisan tina katampi. Cih. Nah, jojo katampi maksudna naon itu katampi kumaha aing teu ngarti. Nah, tuh bos. Kuing kurang kumaha enggeus dibejakeun si emak. Nuhun pisan saudara teh. Gitu. Cek aing tadi geun eta pasti moal bener anjing sama kudu dirorek. Ceulikna kudu dirorek kulingis. Setuju bos eta teh we meresep we bos. Heuh mah sia we lah, kudu dirorek eta mah. Hah? Heuh kudu dirorek ku setum. Gaskeun bos. Najis teuing anjing mah sia. Ari. Hor. Nu dirasa. Oh, bos, mana bos? Udah maik ngopi. Tuh ikan paling ngopi. Kebenaran ya. Ya, Mak, tadi teh si budeg teh ditanagih ka Mak. Heeh. Tah, ari si budeg ngomong naon ka Mak? Nya, tadi teh aya si budeg ka ieu mah. Katitipan sahur ti si Obos cenah. Bahwa mau boga hutang ka si Obos teh kop bae diridokeun. Ek disodakohkeun ka emak kitu. Cek aing sok tara balik si budeg mah. Yeuh, Mak urang mah teu dilunaskeun henteu. Ngomong ka si budeg ge deg pang nagihkeun ka si emak duitna bawa. Cek kuing teh kitu lain kudu dilunaskeun. Ih, are emak mah. Adi cek si budeg kop bae cenah dilunaskeun cek si Obos nyaring mama. Nuhun alhamdulillah. Gitu, Bos. Nuhun nya. Alhamdulillah. Aing si budeg hanya ka aing ditah si budeg. Penting aing kalah jadi lungo aing eueuh duit teh euy.